Malam minggu kedua disamper di kota tangga. Kak, ayo mingguanan deui. Cadu, ai wal ngaji di kadinya. Salila kiai eta keneh nu ngajarna. Kunaon kitu Kak? Sentimen, nyindiran aing bae. Aya gitu aya. Lu bener. Ih, meni kumplit di dieu mah aya wae. Ngeleuan orat. Maaf Sep, kula mah tiap Ramadan ti kaluar ti imah, di imah bae, ti isuk nepi ka magrib. Hebat. Untuk keluar imah Kak, untuk sabab sieun maksiat mata di luar loba orat bikang. Mata kakak mah di imah bae. Naon kegiatan tadarus, kadang-kadang ngaji Quran, kadang-kadang neuleut TV. Kok kakak neuleut TV? Sep, Ramadan mah dina TV ge acarana pengajian Ramadan. Heeh Kak, aing ge nyaho. Nah TV bulan Ramadan acarana ceramah agama, tapi inget Kak, iklan maksudnya ari kakak sok ngeuleuh iklan atuh heueuh gift merawat kecantikan kulit Anda kadele eta dada Rexona kadele atuh hand body eta nu bikang kabeh eta. Tapi dia nyara rambung iklanna gip yang kulit dadana dideleukeun, Rexona yang kelekna dideleukeun, Pepsodent yang huntuna dideleukeun. Nyambung eta iklan nyambung. Kan hiji nu teu nyambung iklan teh, Softtek. Aing penasaran nepi ka ayeuna. Atuh kunaon teh dideleukeun? Pusing aing mikiran iklan eta. Softtek ajol-ajolan kikian naon maksudna eta nepi ka aing boga pikiran oh berarti Softtek buat jalma nu ajol-ajolan kitu meureun meureun mata loba maksi lamun lain gara-gara puasa Asep gara-gara haji umroh maaf tidak anu geus jadi haji loba maaf haji umroh urang Pak Haji Bu Haji maaf masih jauh kualitasna balik ke Mekah karak menang kopiah bodas balik ke Mekah Bu Haji karak menang abaya menang beli di hotel di itu ngarasakeun ceurik sedih salat ke di Mekah beda hareupeun aya Ka'bah mararewek nararangis kabeh jamaah balik ka pasir Eurih Lebak eta haji salat henteu nangis deui pertanyaannya kemana air matamu geus beak di Mekah. Sok ayo Bu Haji ziarah ka Rasulullah. Asup ti babus salam, masuk raudhah. Naon raudhah? Ma baina qabri wa minbari raudhah min riyadil jannah. Saur Rasulullah. Antara mimbar kaula jeung makam kaula itu adalah setengah taman surga Allah. Ketika masuk ti babus salam, ziarah ka makom Nabi, ucapkeun kalimat Assalamu alaika ya Rasulullah. Teka bendung cai mata banjir ngerasa sedih isin ku Rasulullah. Balik ke Mekah datang ke pasir Eurih eta haji maca sholawat henteu ceurik deui. Pertanyaannya kemana air matamu? Ya Allah, jujur, cerik nangis orang ziarah ka Rasulullah. Nangis salat di Mekah. Kulawakan heula Mekah, kerak di luar jajarkeun hareupeun Masjidil Haram geus nararangis bae ta jamaah. Kula memeh mulut ngabimbing jamaah mulut eta jamaah umroh. Kabeh kakarak ngalaksanakeun umroh. Begitu nyampe Mekah pakai ihram geus mikot berangkat ke Masjidil Haram dijajarkeun hareupeun Masjidil Haram da jamaah 365 jamaah sieuna nu tinggalin 8 karom 8 rombongan diatur sama para kiai bimbing pembimbing masing-masing kumaha jamaah komplit ka haji hareupeun Masjidil Haram dijajarkeun memeh asup gigireun kula aki-aki steudeun eureun mewek bae
dikira ku aing wiridan soreng sukuna katincang kunaon bah kunaon cerik bae kunaon loba dosa aing ge loba sedih meureunan yaki-aki keur ngorana ih deugel sok nyawer organ meureun tak inget karena dosa kabayang kabeh dosana hareupeun Masjidil Haram bah ulah loba dosa istighfar naon Masjid Haram namana ieu hareupeun bisa ka hotel ieu Masjid Haram Ka'bahna di mana di jero pada narik asup ka masjid ieu teh aya kene atuh aya sanu ngakut geus loba uang talbiyah tuturkeun ayo masuk Masjidil Haram labbaik Allahumma labbaik loba dosa ini begitu masuk Masjidil Haram berai Ka'bah teu mewek eueuh soraan biasa mana neuleuh dina foto dina TV eta aya hareupeun kunaon bah teu pantes sombong berarti hirupna ieu jelema di lemurna sombong begitu neuleuh Ka'bah hareupeun naon nu pantas disombongkeun ayo ilmu ek disombongkeun maaf di Mekah loba ulama besar sementara nyana di lemurna sombong mung dipapagahan ku sahanapeun dipapagahan ku sahanapeun ngaledek lah sia budak kamari sore nyaon-naon kakak kak sadar masing-masing punya kekurangan bener sok sanajan bijil ti sahandapeun ai bener mah tarima ulah sombong bisa datang tina harta bisa asa aing paling sugih mending jauhan ngarendek diuk di tangjeng tatangga nu malarat mending jauhan sieun katempelan miskin hei sadar siapa jadi jelema sugih lamun eueuh doa na fakir miskin ulah karak boga mobil hiji sia geus sombong mung nanya ka tatangga padahal tatangga denge nyaho eta mobil teh 5 tahunan teu sadar beda belokna rem jejeritan iriedit cekik doang mobil aing kitu disadana mudah-mudahan balik ke dia lunas ya Allah ayo sia init ka Mekah mobil nu di Indonesia harga miliaran di Mekah ngan ukur jadi taksi tuh harga ulah sombong kunaon deui jabatan ek disombongkeun maaf ketika tawaf ngelilingan Ka'bah jenderal bintang 4 teu dipapake eta baju jenderal tetap sataranjangnya ngan ukur make kain ihram 2 helai putih atas bawah cukup jabatan dari bawah kunaon ai balik ka lembur jadi sombong deui karak naik pangkat saeutik geus mung wauh jeung rakyat nu dihandap bener sadar di luhur moal salilana dina hiji waktu turun deui kahan makana keur cicing di luhur teh sadar euy sing ingat ka nu dihan sabab nu dihandap mah ingat mau jadi kadian-dian ongkos salah tapi benar eta keur cicing di luhur sing ingat ka nu dihan sabab nu dihandap mah bener aja engap sekali-kali siap pindah ke luhur atau ulang ngeres pikiran anak lu menang milih orang mah di luhur geus ucang-ucang di kursi goyang bener teh tiap tahun ngedungkat duit sidang
ngadenge harga nararaek ekonomi Indonesia acak-acakan teu areungapeun nya nama da gaji gede. Tapi ketika ekonomi Indonesia acur-acuran harga nararaek rakyat nu dihandap anu ngarasakeun eungap. Bener kadinya maksudnya luhur inget biasanya eungap non maksudnya sia jeung ieu heula nerjemahkeun bae ekonomi acak-acakan rakyat nu dihandap nu ngarasakeun jeung singsa dan di luhur sementara engke ge turun deui ka han maka keur cicing di luhur sing inget ka nu dihan naon dina teh ulah sombong naon deui rek disombongkeun hareupeun Ka'bah maaf kasep masa paling ganteng mung akur jeung babaturan di lembur ulin sia Tony ka Mekah Asep ulin sia ka Mekah di Mekah loba nu leuwih ganteng Turki mararancung Libanon bararodas bening loba nini ti tatarajong di ditu mantak aing leumpang di hotel Mekah teu pede aing di jalan di hotel atuh hareupeun Saudi jangkung aing pendek katuhu Turki mancung aing pesek kenca Libanon bodas aing geuneuh mundur wae kabur sok nu ganteng sia ti hareula aing diberi tungkul bae sorangan bari syukuran bae ka Allah ya Allah nuhun sakieu bisa ka dieu deui nuhun Gusti nuhun aing geus disyukuri diubaran hate burudul tiburieun aing jamaah Afrika Negro aing nyelap ngahiji ka dinya aing jadi hurung ulah sombong bijil tina kecantikan asa paling geulis paling cantik dengekeun nopi Yaya nunung tati dengekeun si Aci itoh dengekeun Sarminah dengekeun sia ulin sia ka Mekah jadi goreng Saudi garelis Libanon garelis kakak lempang di hotel itu sok teu eureun jubur aing di Cimitang ku pamajikan mata ngeri nang nyuitan bae mata melotot bae atuh aing peureum nu geulis katabrak ceuk pamajikan tabrak jubur onta astagfirullah setega itukah kau irung aing sakieu-kieuna kudu mepes kana jubur onta atuh bikin eueuh irung aing ih pun bojo mah istri kula mah cemburuan banget ih tandanya cinta ya iyalah atuh rek teu cinta kumaha aing satorna badak bae asal tiap bancarana ge pasti teu molor pamajikan di imah kadenges mesin mobil datang muka pantok mana siapa panitia teh saya karena teh Padil pasti pamajikan nya udah aya tulisanan na agenda panitia na Padil mana notisi Padil tah bukan pas ayo gawe nah anu kur menang pas dengekeun bapak-bapak lamun hayang dipikan nyaah dipikan cinta ku pamajikan kanyahoan aya mah ukuranna kumaha doa ternyata sia nu matre teh bener ieu sarua berarti aing kababawa kurang ieu ya sadar diri ibadah orang masih jauh kualitas nah bener boro-boro khusyuk tu manina ge candis da urang dia mah meureunnan aya nu geus susu meureun aya
saking kuhusu nepi ka poho kana rakaat lain khusus ya mangga hulang. Ayo jujur bener teh perem deh ka perem takbir hayang kadeuleuk khusus eta salat. Akbar eta mah muter yang khusyuk bijil pamacan. Akbar hayang ngakurkeun ucapan niat jeung aya dina hat teu bisa eta khusyuk. Begitu bar leungeun kana dada mulai salat mata lain khusyuk kana tempat sujud. Maaf ya lalaki lamun berjamaah pasti matana kana samping nu dihareup dibaca BHS can kabeli kamar atlas ge bagus Allah tapi da bejana atlas ge mahal ayeuna wadimor sami Allah. Eta lamun malaikat tukang heureuy geus ditajong teh jelema nu salat. Aisyah balanjana di mana tah lo? Salat sia mah bae harga samping. Mata kaganggu, bener jujur. Irung kaganggu. Makana hei, imah nu deukeut musala, waktuna salat ulah ngagorengan lauk asin. Haseup na bisi asup ka musala. Anu salat lohor keur lapar can nyatu. Salat meni melengking beuteung lapar. Ditambah-tambah haseup nu goreng lauk asin bebeus ka musala. Nu salat mulilit beuteungna langsung aduh. Cocokna jeung beuteung. Balik salat ngaliwat Allahu Akbar. Keur salat mikiran lalap. Irung kaganggu ceuli. Hei imah nu deukeut musala waktu-waktuna salat pareuman musik hargaan jelema nu keur ibadah di musala peupeurieun sia ka masjid henteu ka musala henteu atuh nu keur ibadah tong diganggu hargaan rek sade nu ngahargaan agama Islam ieu waktu umat Islam umat nu sejen moal tangtu bisa ngahargaan Islam bener. Kadang-kadang Islam diajurkan anak orang Islam kene. Benar tuh? Ayo nuker sholat, pareuman takasih, hargaan jelema nuker ibadah. Naon sababna? Jelema nuker sholat di mushola, cantang tu istiqomah ceulina. Bisi aja wala insaf. Preman kalak insaf balik muludan, lohor sholat, boh. Ceuli cantuan. Nu nyetel kaset mereka dengek ka jero masjid. Preman mulai goyang. Gila guna. Goblok sia mulia. Cek malaikat dicekek sia ku aing. Ceuli kaganggu. Kok mau beuki dangdut mah. Terus salat ngadenge dangdut kadenge kamu salat. Diraku sia ruku ngebor. Cek malaikat dibor sia ku aing di akhirat. Ceuli kaganggu mata irung encan nu hiji maaf sakumaha khusyuk na eta kiai salat ulah santri kiaina ajur kahusuan eta kiai salat gara-gara digoda kudu hiji ieu naon liang jubur hayang hitut dibatalkeun hok sarokat deui teu dibatalkeun geus nyedek kana gerbang. Coba saksikanlah bagaimana reaksi orang sholat nahan hitut.
dijubur ka hulu ngagerebeg. Eta teh keur nahan itu. Batak bapak-bapak dengekeun. Lamun urang salat berjamaah di hareupeun urang anu ngagerebeg awakna eta keur nahan itu. Ulah asa-asa tiburi gereuwakeun bae. Wey, pret langsung nembak. Asli aing pernah nyobaan eta. Salat nahan itu. Geuning Asep nyaho, aing ngalaman. Budak santri berjamaah salat Isya. Imamna geus kolot khusyuk. Geus 3 rakaat, sarakaat deui hayang hitut. Budak santri diburi manyun bae. Ambek-ambekan bae diburi. Goblok ge imam. Lambat-lambat teuing. Aing teu kuat hayang hitut. Atuh imam teh nyaho siarek hitut tolol. Imam mah dihareup jojong bae. Eta nu nahan hitut santri dah hook sarakaat deui. Kada peruk-keruku jubur nyengsol dasar gak meledak. Tapi jago eta budak santri nahan itu. Sujud nonggeng milep. Hebat eta santri bertahan nahan itu. Begitu tahiyat gerebeg deui. Dar imam dihareup. Assalam. Joker nembak astagfirullah. Aisyah jadi ngaruksak kaidah. Ari salat tadi awal ku takbir diakhiri ku salam, lain diakhiri ku hitun. Jujur ngaku salat urang masih jauh kualitas amin. Amin. Amin gak amin siapa? Masih jauh kualitasna, masih loba kekurangan, jauh tina kasampurnaan sing dihampura ku Gusti Allah. Amin. Ya Allah ya Rabban. Bener teu? Sing dihampura bae ku Allah. Bali urang teu eureun belajar terus jang nyampurnakeun ibadah sapopoe. Di mana? Di pengajian rutinan minggonan. Eta ieu nu wajibna ya ulah ditinggalkeun matak balik muludan anu tilok rutinan minggonan dararatang sabab eta ilmu sapopoe jang nyampurnakeun ibadah. Mun dina obat mah obat wajibna eta rutinan minggonan. Muludan Rajaban mah eta mah gebyar doang kieu. Maaf, eusina vitamin. Naon vitamin sabab vitaminna dibikeun ka anak ka budak leutik daekeun kontreksin bodreksin amis makana dinu kieu mah kudu amis sabab lolobana nu hadir anu teu beuki ngaji eta salaki sia sugan dibere amis mah jadi ngadadak ngeunah bening resep ngaji teh balik muludan menang hidayah angke mah aing milu rutinan minggonan. Amin. Ya Allah ya Rabbah. Lamun rutinan minggonan eta mah obat pokok. Para raid jang nyampurnakeun ibadah sapopoe. Makana penggemarna ge saeutik. Pesertana eta keneh. Kadang-kadang anu pundung aya. Kabahas ku kiai diuk panghareupna. Kalakuan kababat ku kiai dina rutinan nyengsol manyun berarti eta obat dosisna tinggi anu ngadahanna mekan nyengsol sumur kasindir deui ku kiai ngeser juburna ka lawang panto majelis cek babaturan reka di jero atuh diukna hareudang na panto mah angin genah kasindir deui ku guruna ngeser juburna keluar ngadeukeutan sendal. Kak, ini di luar dipantau sempit jalan. Di luar mah bebas pula diukna, bisa ngelonjor, bisa nangtung, bisa pakai sendal, bisa balik pangheulana. Leungit eta eueuh. Malam minggu kedua disamper di kota tanggana. Kak, ayo mingguanan deui. Cadu, aing wal ngaji di kadinya. Salila kiai eta keneh nu ngajarna. Kunaon kitu Kak? Sentimen, nyindiran aing bae. Aya nu kitu aya. Lu bener. Ih, meni komplit di dieu mah aya wae. Padahal eta keur mere obat pahit, tapi insyaallah